ngadoakeun sok gararaple sing engal mohon ampuna. Aduh tega eta ka tukang gapleh ngadoakeun modal. Kopina geus datang euy. Susuna acan. Da biasa nama lamun anu ngaji sajabana kopi teh osok sareng susu. Susuna Pak. Kade poho jeung udunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ini ada satu ceramah yang luar biasa, bodor, lucu, kocak, tapi ada pesan-pesan yang sangat luar biasa, ya, pesan-pesan moral yang sangat luar biasa. Ini perlu ditonton ya. Ayo kita tonton, ya. Ini jangan lupa ini like dan subscribe ya. Ya, kalau perlu sebarkan. Sekian sahabat, ayo. Cikidot kita tonton. Wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul kiram pangersana pun guru wargi nya sepuh kalaresan sebagai ketua MUI desa sareng pangarsa ketua MUI kecamatan nuku pribados dihormat pamugi mantena dipanjangkeun yuswa diberkahkeun sugrianing perkarana. Oke nuku pribados dihormat ketua MWC pamugi dipanjangkeun yuswana enggal nyandung. Pokoknya mas anjeunna masing sehat jeung panjang umur amin. Panjang umur dugikeun ka akhir zaman amin. Sadayana geus mararawat anjeunna we sorangan culak-cilik. Nuku pribados dipihormat pangarsa ketua kepala desa sareng ketua Karang Taruna oge rekan-rekan seperjuangan di Nahdlatul Ulama, ustadzah sadayana nusami hadir pamugi sadayana disehat diberkahkan dipanjangkan yuswana amin. Terutama seperjuangan Kang Ustad Asep Saifullah Kasep demi Allah pemecah rekor jika nama di Bandung pangloba-lobana budakna 11 didoakeun sing nama 12 deui bisaan pinter jika nama mudah-mudahan lah anjeunna sing teras istiqomah entong gunta ganti pamajikan hiji we samawatna tah. Oke sadayana pangersa nu sami hadir dina ieu tempat pamugi ieu wasilah kanggo urang sadayana diangkat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu acang dilajengkeun hapunten anu kasuhun sadayana bade nepangkeun pancakaki ieu mah kumargi sing horeng abdi teh sumping ka dieu teh geuningan sumping ka wargi keneh
sesuai dengan obrolan-obrolan karuhun termasuk sepuh. Abdi kaleresan wasta Dede Suryana Kawangi Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Cung anu apal bin Haji Kosim bin Haji Wijaya bin Haji Eyang Sarbini bin Hajah Nyot binti Haji Umar bin Eyang Jauhari bin Eyang Fajri bin Mama Salinggih bin Abu Fatimah bin Eyang Wali Jafar Sidik Haruman bin Abah Madsud bin Arsa Wiguna bin Wirabangsa bin Prabu Cakrawati bin Adipati Liman Jaya Kusumah Pasir Astana bin Eyang Prabu Siliwangi. Kalarasan Abah Mas Ute ditikakeun ka murang kalihna Eyang Abdul Jabar. Eyang Abdul Jabar teh putuna Syekh Fakih anu aya di Tanjung Singuru. Eta teh muridna Eyang Tanjung Singuru. Eyang Tanjung Singuru teh putuna Mama Balerante. Mama Balerante teh putuna Eyang Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah kaleresan wargi-wargi abdi nu aya di dieu sami aya anu jalur di Limbangan di Eyang Wali Jafar Sidik, aya oge anu jalur di Syekh Nuryai Bani Nuryai anu aya di Suci. Kalarasan Syekh Nuryai teh lungsuran ka 10 teh ti Syekh Syarif Hidayatullah. Seueur di dieu teh ibu ajengan ulama kiai duriah Nabi hungkul ngan nyumput Syarif jeung Sayyidna dimakhlukkeun teu ditemongkeun. Nyumputna Sayyid atawa Syarifna teh digelar Aceng atawa Raden. Kusabab di zaman Walanda baheula gelar Raden sok dijual belikeun. Nah Syekh Nuryai jaga-jaga keur ngabedakeun Raden anu asli jeung anu palsu anu meuli ka Walanda. Akhirna dikumpulkeun anak incu turunan tidanget ayeuna wayahna euy. Keur Bani Nuryai disumputkeun Radena diganti ku Aceh. Eta teh Raden atawa Syarif. Syekh Nuryai teh bin Raden Puspadirana bin Sembahdaka bin Raden Singabangsa bin Wirabangsa bin Eyang Rakean sembah dalam Rakean bin Eyang Pagerjaya II atau Nabi Syekh Harif bin Eyang Pagerjaya bin Syekh Danuri bin Syekh Syarif Muhammad bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Tah lungsuran eta jalur Limbangan ti Eyang Fajri gaduh murang kali 12. Salah sawiosna anu ka dieu ka Kacamatan Cikancung, termasuk ka desa ieu, termasuk ka Cigondewa, termasuk ka Dago, termasuk ka Majalaya, termasuk wah nyebar ka mana. Pamugi urang sadayana sing teras istiqomah nuturkeun guru-guru urang sadayana entong tepih ti guru-guru urang sadayana. Amin. Khususna guru-guru urang sadayana anu dituturkeun sing berkah salamet panjang yuswana sugrianing perkarahna sing langkung-langkung berkah. Alhamdulillah. Tah kitu panginten pancakaki ti abdi mah pamugi abdi diangkeun wargi di dieu abdi. Tah kitu panginten kumargi abdi diizajah ku 4 guru salah sawiosna ku Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat di Widian kedah tabligh naik panu asal nama alim ku 4 guru di Piwarang yang kadek hayang maulah tapi lamun aya nu nitah cadu mundur sia saurpun guru Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat
terkenalna akiknya yuswana 400 tahun 400 tahun yuswana malihan di zaman harita di Cirebon mah gelarna teh Mama Hamzah di daerah Kalisapu. Nah kalarasan sempat aya di Majalaya. Alhamdulillah abdi kantos ka karorok kantos salami 2 tahun. Hadirin sadayana, aduh berat naon sababna ari ngaji di wilayah ieu mah masya Allah ulama hungkul ajengan hungkul abdi teh lir di ibarat berit nying harapan mau lir di ibarat si cepot nying harapan abiasa berat kan cina cepot kudu bacetrot seueur ngobrol ka ditu ka dieu di harapan abiasa sedangkan abiasa masya Allah semarga sieun sadaya raja-raja di pawayangan sieun tah abdi teh kitu ngan abdi arek ayeuna mah ngadongeng gaya kolot pamugi ieu jadi wasilah kanggo khususna abdi nyalira umumna kanggo urang sadayana anu sami hadir di dieu amin kusabab abdi emut kana cariosanana Kanjeng Rasul anu pangheula-heulana asup kana neraka teh lain Fir'aun, lain iblis, lain Haman, lain Abu Jahal, lain Abu Lahab anu pangheulana asup kana neraka teh. Saur Kanjeng Rasul dina nalika dihisab ulama-ulama aya 4 golongan anu kumpul anu pangheulana digero ulama ieu anu abdi sieun alim lamun teu guru miwarang jeung idinan mah dina nalika dipanggil digentrak ku Allah naon sia anu dipigawe ku maneh di alam dunya ceuk eta ulama Gusti abdi init ka ditu ka dieu dakwah Gusti abdi init ka ditu ka dieu syiar Gusti abdi ngajar santri Gusti abdi ngajarkeun agama pamugi Gusti kusababiah amal eta lebetkeun abdi ka surga kumasur Allah kazabda bohong sia sia init ka ditu sia init ka Cikancung sia init ka desa ieu teh akbar lain liilah kalimatilah kusabab sia hayang kadeuleu ku batu sia datang ceramah naik tina panggung kana panggung lain liilah kalimatilah kusabab sia hayang dianggap ajengan kusabab sia hayang dianggap ahli ilmu kusabab sia hayang dianggap ahli ulama malaikat gusur lelepkeun ieuna jalma kana neraka naudzubillah sieun pisan diancam geuningan Bu diancam abdi teh geuning anu pangheula-heulana asup kana neraka teh lain iblis lain setan lain Firaun tapi ulama berat kurang-kurangna salah niat kurang-kurangna salah patekadali sabab innamal a'malu binniyat amal bisa jadi amal bisa jadi kahadean lamun amal jeung niatna bener eta dina amal hapunten anu kasuhun pamugi abdi disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Hadirin sadayana anu sami hadir anu kadua abdi kaancam ku riwayat meskipun ia aya dina riwayat Bani Israil di hiji wilayah aya anu kaceluk ka awun-awun terkenal kealimanana bahkan tasawuf bakat kusieun migawe dosa teu cicing di tengah masyarakat kal kacicing di luhur gunung di saat turun ke masyarakat turun ke pasar teh lamun sae bekel terkenal kawalianana terkenal karomahna terkenal kailmuanana tapi di sabalik eta di tengah pasar di tengah masyarakat aya hiji preman anu terkenal maksiat jeung maksiat hiji waktu eta preman Bu hayang tobat capek maksiat wae capek tawuran wae capek
nguseup wae aya tukang nguseup ieu astagfirullah ieu wilayah ulama wilayah para wali aya keneh nu tukang nguseup capek cenah aing teh hirup teh majegan wae capek geuningan aing hirup teh lamun gapleh wae aya tukang gapleh di dieu astagfirullah keun sing sabar ibu para ajengan ustad kiai di dieu mun aya masyarakat nu resep gaplehkeun bae tong dicarekan ku sabab ku babaturanana sok didoakeun bae keun bae sok tingali nu gapleh modal bae modal ibu mah amin we jeung amin tah atuh urang doakeun we anu tukang gapleh teh nya ku babaturanana sok didoakeun mau modal tah atuh urang doakeun we ku urang sadayana ya ku lingkungan jalmi nu haladir dina ieu tempat urang doakeun sok gararapleh sing engal mohon ampuna aduh tega eta ka tukang gapleh ngadoakeun modal cilaka mohon ampunan lanjutkeun hiji waktu aku sumping ka hiji jalma kumasuna kami teh hayang tobat capek hirup teh kieu geuningan maksiat wae aya anu ngabejakeun wayahna ilahi lamun hayang cager hirup bener hirup jik datang kaditu tuh ka luhur gunung aya ulama anu terkenal insyaallah lamun anjeun babarengan jeung eta jalma bakal bener makan cager hirup singkat cerita bu eta ngicipli kana jalan satapak mapa aya ka luhur gunung di tengah jalan kertungkul pas tengah aya ngaringkang ngageuting di luhur gunung mampah sarua ditinggali-tinggal make udeng make jubah make sorban sing horeng ulama nuju turun di luhur gunung ke hanap rek neangan bekal ka pasar ruas eta preman ruas eta penjahat ku sabab dihareupeunana ulama bakat ku ruas bakat ku ajrihna teu wantun ningararaina milipir bari nyodorkeun eta panangan jempolna masihan jalan ka eta ulama tapi sabalikna eta ulama ku sabab apal ka eta jalma anu aya di gigireunna teh preman maksiat terus teu eureun-eureun maksiat tapi kan ngagerentas dina hatena ngewa geuleuh jeung keheul nyepelekeun ka eta jalma apa yang terjadi hampura cek eta riwayat barokah jeung karomah eta ulama lamun mapah ka mana wae dina luhur mastakana teh sok dituturkeun ku awan sehingga teu kapanasan sababiah amaliyah anu goreng jajeli eta awan teh jadi pinah menaungi aya di luhureun mastakana preman penjahat sing horeng si mana horeng singkat cerita aya nu ngajelaskeun naon sababna karomahna bisa pinah ka jalma anu jahat barokah ajri jeung hormat ngahargaan ka ulama tapi ulama karomahna dicabut dipikeun ka eta penjahat ku sababiah nyepelekeun eta tah teu ngahargaan nyibir makana kade bisi nilai ka jalma anu can hayang salat bisi urang goreng hate ka jalma anu can daek ditiung mun di imahna ari ka pangajian mah teu weleh insyaallah nganoti da di imahna mah beh langsung dicopot da katingali nyarengsol bos tong diomekeun bos katingali anu warna hideung pokona mah kade tong goreng hate itu naon mah abi nyengsel lanjutkeun ari ngaos muludan mah abdi yakin jeung percaya lungsuran Garut hungkul di dia unggal dinten unggal mingon unggal sasih pasti tapi abdi bade membahas tentang maulid versi kolot ieu mah nu yuswana 400 tahun kieu ieu ibu hampura
tong boboraah ngamulyakeun Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun para ulama, cacak-cacak ngamulyakeun para guru, hampura ku Allah waris di berek perkara anu moal ka hati ku akal berkahna. Wios ngadongeng wios. Kacarioskeun baheula ti Kuningan di kampung Cilimus aya hiji keluarga ngabringkeun murang kalihna masantren, ngajajakeun murang kalihna senam masantren ka Mama Bangkalan. Kuningan Mama Bangkalan di mana? Di Madura. Singkat cerita, sesudah sampai di Madura, Mama Bangkalan nampi ditarima cenah euy ngaji teh sing betah di dieu ngan omat wayahna entong hayang waka tong waka hayang balik sing betah euy tong waka hayang balik jig ayeuna mah urus we heula doma sing lalin tuh sing lalenta sing lalin. Singkat cerita Bapak Ibu sadayana nu sami hadir ramana uwih deui saatosna 12 tahun ngabring deui ka Madura ngajemput deui murang kalihna ditampi deui ku Mama Bangkalan. Di mana cenah ieu? Di Kuningan Mama, ti Cilimus. Oh geuningan bade naon cenah ka dieu? Mama mana widi-widian masyarakat di ditu butuh ku ilmu manawi murang kalih abdi anu ngaos di dieu di widian cenah uwih kumargi masyarakat butuh ku ilmu saha cenah budak nu ngaji di dieu sobari Mama lah asa can pernah aing masalila ieu ngawuruk ngaran budak eta jika nama atuh meureun lain ka dieu nitipkeun ngajina Mama da abdi ya jeung bojo jeung tatangi baraya bahkan ngabring saksina abdi teh ka mamana ka dieu Mama nitipkeun teh alah sia atuh cenah da aing ngacan pernah ngawuruk ngaran budak eta salila ieu eueuh ngaran budak eta dipanggil ditingali dina catatan nama santri teu aya geuningan ieu eueuh koceak Ibu Ramana ceui Mama kedah kumaha abdi da abdi ka dieu nitipkeun murang kalih teh tiba-tiba aya santri anu sumping ngaharewos ka Mama asa emut kapungkur tos lami nya aya nu nitip ngaos cenah dia tapi teu ngaos nah nya di mana kena eta budak eta aya di gunung cenah Mama nanaonan di gunung ngangon doma alah sia cik atuh cenah teang-teang ka gunung boa-boa cenah meureun budak eta dipilari ku santri ka luhur gunung nya aya hiji budak pamuda anu geus gondrong diceluk diabringkeun ku santri langsung dipayunkeun ka Mama Bangkalan koceak Ibu Ramana nangis Mama geuningan ieu murang kalih abdi teh Mama Bangkalan reuas di harita keneh alah sia ieu budak sajauh-jauh di Kuningan sedang ngaji can pernah ngaji kalakah ngurus dong ditarus ku Mama Bangkalan ya sahari ujang sobari Mama ari ujang nah tara ngaji dah saur Mama dipayun heug cenah ujang ditarima ngaji di dieu tapi wayahna sing betah tong hayang balik wayahna we ayeuna mah urus doma sing lalin tah saatos Mama nyangem kitu Mama suka nyangem geus ngangon balik geus ngarit balik Mama teh nyangem kitu abi teras we cenah di ditu ngurus doma sabaraha lila kasep di ditu anjeun ngurus doma 12 tahun alah sia ngaji 12 tahun sapinah mah apal siap dan didoakeun sing nyanunggan alah siap masantren 12 tahun imriti jurumiyah jeung alfiah membakal katalan iya 12 tahun teu diajar alif-alifan acan can pernah diajarkeun salamar-lamar acan kitab salila 12 tahun atuh Mama Bangkalan singkat ceritana nyangem ka Ibu Ramana atuh wayahna hampura tong waka uih antosan heula wengi ayeuna enjing we keputusanana enjing kumpul deui di dieu sabada duha
Singkat cerita, bapak, mama Bangkalan tengah wengi lungsur di pasantren, langsung lungsur ke laut, nyiuk cai laut sambuk. Singkat cerita sabada duha kempel jeung mama na eta jeung sepuna termasuk jeung mama Sobari nuju alir sok-sok ayeuna cenah kumpul kieu we cenah ayeuna mah kieu wayahna asaan cenah ieu cai ku ujang, lamun karasana ieu cai ku hidup kasep, lamun amis alhamdulillah hidup ayeuna keneh tiasa uwih jang jeung ibu jeung rama bahkan jeung anu ngajajab. Tapi hampura lamun ieu cai ku salira karasana pangset tong hayang mikir sia bali ayeuna keneh ku aing sia dipencit bari ngagolerkeun bedog mama Bangkalan. Sok sana inum jang ku hidup diinum eta cai. Halo, kosong dia. Aduh. Minum heula bios. Selamat menyaksikan. Kumaha senajang eta rasana? Pangset cenah mama, geus bosen hirup sia. Lamun amis titah uwih, lamun pangset dipeut geus bosan hirup sia teh jang eta bedog dipesan inum sakali deui. Lamun amis karasana jig sia bang, tapi hampura lamun pangset dipencit sia poe inum sakali deui diinum eta cai. Selamat menyaksikan lagi. Bismillah. Kopi ya teh. Kopina acan ayah, kopina acan ayah. Nah, sugan we kadengin. Si Ustad Asep. Saya pulang. Kumaha sanajang anu kadua karasana? Eta mama Sobari bari tungkul teu wani tangahku sabab sia dipencit. Kumaha sanajang karasana? Pak. Nah menjang jengpu pak sing bener siang ngajawab teh pangset mama. Eta mama Bangkalan geus jain anu terakhir bari diacungkeun inum eta cai. Ada anger eta eueuh kopi moal diinum. Inum sakali deui jang geus ieu anu terakhir. Eta mama Sobari alit tewantun minum deui eta cai ngadon ngagabruk nyodorkeun mastakana ka mama Bangkalan. Mama mangga sadaya-daya beheung tetekeun ti korogorokkeun sadaya-daya. Tangan eueuh nu kitu hungkul. Mangga mama beheung tetekeun ti korogorokkeun mangga sadaya-daya mama. Ari pangset mama mah kudu kumaha atuh pangset. Mama Bangkalan ngagabruk ngusapan mastakana mama Sobari. Kasep hidup kasep. Dah sia kudu kitu nemikeun ilmu agama teh. Lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset, lamun pait tepikeun pait. Tong wani-wani sia ngarubah jadi amis padahal eta teh pang kudu wani. Tepikeun eta teh pangset, tepikeun eta pait, tong ngarubah eta amis. Tong ngarubah eta jadi amis. Sanajan bedog dina beuheung, sanajan balai ing harupan diharupeun sia. Mun pangset mah tepikeun pangset, wayahna Bang Emot mah tetep haram. Aya nu ka Bang Emot di dia aya. Katingali nu sokan Bang Emot masuk bodas tiungna teh. Aduh, eta kumpul bari aremok. Aku berjanji
halal mah tetep teu bisa dihalalkeun, haram mah tetep haram. Sing karunya ka salaki anu sok kana Bang Emo. Teu karunya ka salaki kanyutna heran. Pemikiran pamajikan gajihna teh nyesa-nyesa dipake nyicilan Bang Em. Eta teh haram teu bisa dihalalkeun, haram mah tetep haram. Ari haram mah tetep haram teu bisa dihalalkeun. Haram pangkatna imam anu sok jadi imam udud keneh jadi imam, haram hukumna. Tetep teu bisa dihalalkeun sanajan makruh. Imam masih keneh udud, haram hukumna mah keur ngimaman udud. Aduh, hareupeun MUI ieu teh ngaos, aduh hampura pangarsa hampura. Katipu ku abi hampura. Angah heureyan kolot. Gitu, aduh, asa tepang jeung sepuh ieu teh. Masyaallah. Tetep nya anu masih keneh udud daek jadi imam hukum nahar paruman heula udud. Tah kitu kahartos Bu. Jika haram hukumna di imaman sholat ku kopeah nu hideung tuh tetep we imam mah ku jelem maknya imamna kopeah. Terus naon tukang son surah-surih didoakeun, urang doakeun tukang son sing asup ka surga. Amin. Jeung son-sonak meh rame. Lanjutkeun singkat ceritana jang aing ridho ka sia tah eta anu mahal teh geus gaji jeung aing mah 12 tahun amis we jeung pang kitu teh. Kopina geus datang euy susuna acan. Da biasa nama lamun anu ngaji sajabana kopi teh osok sareng susu. Susuna Pak kade poho jeung udunna. Lah kumaha we ngaji mah. Lanjutkeun jejang aing ridho ka sia tah eta anu mahal teh beral sia balik geus ngaji jeung aing mah 12 tahun amis we jeung pangset 12 tahun can pernah ngaji na teh ngan amis jeung pang atuh uih mama Bangkalan teh ka Kuningan ka Cilimus anger we di dituna teh kalakah ngangon dom ngurus doma ngan doma cek bahasa Jawana teh wedus akhirna kenging gelar lanihan mama ciwed dus. Apa yang terjadi hampura ieu rahasiana. Sanajan 12 tahun tak pernah diajarkan, sanajan alif-alifan can pernah diajarkan ngaji salamar-lamar acan kitab barokah hikmat kan jadi guru. Apa yang terjadi? Tak mama Sobari setiap maca kitab bisa maca muka Fatul Mumin bisa maca muka kitab naon wae berkah hikmat jadi bisa maca barokah hikmat sehingga ngabring seueur anu masantren ka Kuningan sehingga mama Sobari mencetak ulama yang sangat fenomenal di Jawa Barat bahkan terkenal kawalianana kahiji aya urang Garut santri mama Sobari gaduh santri mama Sobari di Garut teh namina mama keresek Garut terkenal ilmu fikih nama heula ahli fikih sa Garut mama keresek anu kaduana ayah Banjar anu katiluna mama Kudang Tasik anu kaopatna mama Cimangu Tasik sadayana jadi waliullah luar biasa. Mama keresek akhirnya tepang sareng Banjar mama Banjar pas nuju tepang gitu ngobrol euy aing bosen sedang ngajarkeun wae fikih saur mama Banjar aing ge sarua bosen sedang ngajarkeun wae alat kumaha kitu urang ngilian cenah ilmu ti harita keneh Pak
sasalaman hek ayeuna urang hilian ilmu maneh sana jadi ngajarkeun alat uing jadi ngajarkeun fikih tepikeun kadanget ayeuna Banjar jadi terkenal pesantren fikih Garut tepikeun ka terkenal tepikeun kadanget ayeuna ahli alat anu terus memperjuangkeunana nyaeta Mama Sadang Riyadul Alfiyah dugikeun ka ayeuna Mama Topri Mama Cimangu Tasik gaduh santri anu nyongcolang di Cianjur nyaeta anu gentur terkenal genjlongna luar biasa anu gentur karomahna salah sawiosna sajabina bisa nerekel ka naik kana Monas teu make tamang jiga Spiderman cecet bari dibederedet zaman harita salah sawios anu sanesna karomahna kalapa anu tos kolot dialungkeun ka buruan harita keneh langsung pucung hul tunas langsung akalan langsung tertek langsung ngagedean harita keneh langsung dari jog-jog jangkung langsung kalapaan karomahna luar biasa di mana eta karomah mara muncul jika kitu barokah khidmat kanu jadi guru ya cek guru abdi ujang sia tong boboroah ngamulyakeun ngagungkeun ka Kanjeng Rasul cacak ngamulyakeun guru cacak khidmat maneh kanu jadi guru tingali buktina loba carita loba kajadian geus bukti nyata ku Allah dimuryakeun hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhir lungsuran-lungsuranana diberkahkeun makana hampura urang dieu kade entong ngalalaworakeun ka guru kade entong tamelar ka guru tepikeun ka teu apal guru urang teh boga beas eta wah henteu naha apal na teu apal eta guru keur maya listrik can boga tepikeun ka teu apal hampura lamun aya seorang murid tepikeun ka tamelar jamaah pamelar ka ajenganana ka ustad ka guru nah hampura komo bisi aya anu tepikeun ka ngamusuhan ka ajengan aya anu ngewa bahkan ngajak gelut ka kiai hampura urang lalajoan ku kabehan tingali jamaah anu kitu lamun wani-wani tepikeun ngamusuhan ka ajengan ulama ustad kiai urang lalajoan tingali ku urang lamun paehna bakal jengker jalma anu kitu tingali bakal jengker nah henteu seuri tukang sun sieun jengker serius hampura lamun aya anu wani tepikeun ka ngalawan ka ulama hampura urang lalajoan ku urang lamun ditingali sok pasakaratna tingali lamun paeh eta jalma bakal eueuh nyawaan udah paeh ari urang mah bakal maot moal Pak ari urang bakal maot moal ih eta guru-guru masuk dina domkeun geuningan zaman baheula nih mah aruningan geuning maut ngadodoho boro sok di poho-poho datang tara merenya ho gurunyung tara mere teh aya nu maot di dia sok ngabejaan heula Ceu Imas hampura cenah ayeuna jam 12 bakal maot aya Ceu Imas aya sia jam 12 tah jam 12 Ceu Imas centin hampura jam 2 ayeuna tah kitu jam 2 bakal aya nu kitu ngabejaan tara gitu geuningan pamuda seueur pamuda dia Karang Taruna aya mana Karang Taruna aya pamudi seueur pamudi ya tong rasa maneh ngora kene hampura tong rasa maneh parawan kene jag-jag pelejan tenaga kuat
tepikeun kapohokeun maut kade sia kasep ujang gelis kade umur mah jiga tangkal kalap tinggal tangkal kalapa lamun kalapaan moal buahan kalapa mah kalapaan moal buahan di zaman Firaun ulutan aduh ayo pamaletot deh anger kalapa mah kalapa tingali dosa eutik sanajan penting keneh eta murulu atuh keur dawegan keneh ge sarua loba ibarat pemuda pemudi ieu karang taruna hampura ya tiga tangkal kalapa sia juga buah kalapa sanajan dawegan loba anu gugur di perjalanan barolong di gegelan baj kade pemudi tong salah gaul jika dawegan bolong di gegelan baj can kawin ngeus bol kade ya jika buah kalapa umur mah geus kolot garing tetep nagen teu ragrag kitu tah kusabab ari maut mah rahasia Allah lain rahasia RT aya RT di dia aya mana Pak RT mana oh Pak RT waduh alhamdulillah doakeun RT sing nyalung lamun maut rahasia RT cun RT anu geulis tong wakapae salakina heula sanamara naon kusabab nafsin lamun rahasia maut aya di kusabab maut mah aya rahasia nate di kade pemuda-pemudi sia lanjutkan tepaduli nini tepaduli bantuan pamudar jeung canda lalahar sadayana bakal mati makana kade ya sia kade tong jauh ti ulang kitu geuningan barokahna tong boboraah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ulama ngamulyakeun jeung khidmat kanu jadi guru ku Allah diberkahkeun hirupna mudah-mudahan alhamdulillah kitu tah naon Bang Emo pamugi anu kana Bang Emo keneh urang doakeun ku sadayana sing engal mohon ampun aduh kade lain modal mohon ampun kitu tah anu kadua contoh ieu gaya kolot we ngajina ye ku riwayah cung anu uninga Mama Elon Abu Ya'lon teh kuramana dipasantrenkeun ka Banten ka Abu Ya tu bagus makmun sehingga diterima kutu bagus makmun ngaos di pasantrenna salami 7 bulan dipiwarang kutu bagus makmun Abu Ya'lon nima sumur minuhan bak teureun wayahna euy ditarima ngaji di dieu ngan eta bak kade entong kosong terus pinuhan eta Abu Ya'lon 7 bulan teureun beurang peuting nima minuhan eta bak diango abdas saat pinuhan deui diarango aribak santri saat deui teureun salami 7 bulan nima beurang peuting singkat cerita 7 sasi ramakna sumping deui ka Banten ngajemput Mama Abu Ya'lon saur guru nah geus cenah beres ngajina oge padahal mah can pernah diajar ngaos can pernah jeung cenah balik apa yang terjadi Pak punten
barokah hikmat kanu jadi guru temumpang jeung tengah alan kanu jadi guru 7 bulan nonstop berang peting nimak minuhan bak masjid bak madrasah. Apa yang terjadi? Karomah Abu Ya'lon menjadi gelar Syekh Nakiroat di Bandung Raya saat harita. Hiji waktu di piwarang imaman kuramakna saat Jumatan karomahna uhapunten di saat ngaos Al-Fatihah ngimaman. Apa yang terjadi? Sadayana makmum kataji, sadayana makmum kasilep, tepikeun ku takjub-takjubna ngeunahna bacaanana eta Abu Ya'lon, tepikeun ka teu sadar ku nikmat-nikmatna jadi makmum. Endah-endahna maca surat Al-Fatihah Abu Ya'lon, tepikeun ka makmum mayoritas sadayana pokok teu maca surat Al-Fatihah. Dugikeun ka salamna ramakna ngadeg deui wayahna euy Jumatan balalik deui ku sabab loba anu teu maca surat Al-Fatihah. Dugikeun ka kituna. Tah di mana eta karomah bisa kitu bisa muncul? Barokah khidmat ngumaula kanu jadi guru. Cacak-cacak ngamulyakeun khidmat kumaula kanu jadi guru ku Allah diwaris ilmu anu teu kaharti ku akal, dibere berkah jeung karomah anu teu kaharti ku akal. Komo lamun ngagungkeun ngamulyakeun Kanjeng Rasul kitu tah. Kahartos sadayana kahartos. Alhamdulillah. Pangarsa Kang Haji geuning ngadang geus ngartos kenaon diteruskeun oge. Bisi olap dipanjangkeun mah kernaon da atos ngertos alhamdulillah tah kitu atuh geuningan. Da intina mah khidmat kanu jadi tos tong panjang-panjang teuing. Tos kahartos tos ngartos henteu. Henteu. Alah ngomong ngaji jeung anu teu ngarti-ngarti kernaon diteruskeun oge. Kacape-cape. Eta kita tadi baca troceun ngarti-ngarti kene percuma diteruskeun. Geus beres Ieu ngartos eta. Nah eta anu ngartos aya nu henteu eta kumaha? Bismillah. Geuningan kitu. Kopi. Alhamdulillah kusabab tadi oge aya carita lamun karasana pangset dipencit, lamun karasana amis jigeurabal. Alhamdulillah nitah balik jika nama kadewek. Asaan gitu amis. Bismillah. Nuhun hatur nuhun kasadayana kusabab geus karasa amis geuningan. Jadi lamun amis mah buru-buru bal. Terus gerak aruwih ka ditu. Da aneh dan sanes mau dipi orang uwih teh barali karincin. Nah ieu nageun keneh. Hoyong keneh. Wios dugikeun ka jam 12. Luar biasa. Jam 1. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa urang dieu mah euy tepikeun ka jam 1 ge alhamdulillah. Cak sia lamun jam 1 barali. Abi masa gedeng deui ge balik. Berarti lamun milu balik boh. Oh, sia. Hek malaikat mah teresep teu sokna bohong we. Nah, cak. Pokona mah heula cak Tepi ka jam 1 tong barali. Komo ibu-ibu mah pangtarikna. Ibarat bapak-bapak mah teu ngajarawab, anggawe aruih. Lanjutkeun. Ya, anu katiluna tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun kanu jadi ulama solihin. Mangga pilari dina kitab Hilyatul Aulia, Karomatul Aulia mangga. Aya anu namena Syekh Abdurrahman Adzabag di daerah Maghrib Maroko ayeuna mah. Eta kacaritakeun dina eta riwayat Syekh Abdurrahman Adzabag gadung bojo. Bojona teh awewe. Mun dikersakeun eta bojona teh jika urang Cikancung, jika urang naon lemur naon teh? Parahannya nung. Hah?
Oh Sri Rahayu persis juga orang Sri Rahayu gelis nama gelis ngaji nama getal salat nama getol ngan edas kasalaki dan galak tahu oleh eta nyarekan yang nyarekan kasalaki tapi kan terkenal sa daerah Maghrib Syekh Abdurrahman ulama anu pangsabar-sabarna pamajikan teh unggal poe unggal jam unggal menit unggal detik jika nama nyarekan jeung nyarekan jika nama jeding bibirna lamun teu nyarekan salaki jika orang dia we kitu kacaroge teh sabarna eta Syekh Abdurrahman Adabag tapi hiji waktu mah dan namina ge jalmi lain malaikat sabar di manusia mah aya batasna kecuali jalma anu geus asup kana makom musul jeung tajalli sabar moal aya wates wangeunna ku sabab geus asup kana bab hakikatul wujudiyah sadayana angin pamajikan teh sanajan nyarekan ngawak wow kasalagi nyarekan lak-lak dasar bea karep nu ditingali hakikatul wujudiyah Allah subhanahu wa ta'ala sabar tapi ku sabab jalma teu sadayana asup kana makom eta Syekh Abdurrahman Adabag kaluar ti bumina nenangkeun dirina daripada aing kapancing kudu ngaluarkeun kata talak ke heulaanan akhirna kaluar ti bumi makana punten-punten ya ibu ya si anu garelis neng gelis ibu-ibu mah sanajan 1000 kali bahkan 1 juta kali ceraikeun aing balikeun aing ka inung jeung bapak cerehikeun aing talak 7 talak 13 tarak 1000 hampura moal dugikeun ka lungsur talak moal bojo mah kitu tapi hampura keur makom lalaki pangkat lalaki tong boboraah serius cacak heureuy bisa keluar talak contohna keur ngumpul jeung babaturan ka mana mang teh teh katingali sorangan wae lah keur ngaduda berarti lamun ngaduda teu boga pamajik sarua jeung ngatebogakeun pamajikan nganapikeun pamajikan nu ayeuna eta teh sarua eujeung talak sia tah keur ngama kapancing jor sia mantong ka inung maneh eta ge talak tuh geus jadi talak sabaraha eta teh hiji dua jeung anu katiluna eta salakina lamun ngama nah sia teh cerewet-cerewet teuing hirup teh jiga inung maneh sedengkeun inungna pamajikan keur minantu pangkat seperti abdi atawa bapak-bapak haram hukumna berarti nyaruakeun pamajikan jeung inung berarti haram eta pamajikan eta ge sarua turun tal makana kade bapak-bapak sanajan bojo caya deui cerewet bea karep keur ngadak keur capek wayahna mending keneh keluar init nu saya udah nyebut musuh eta asa katulungan buat sok musuh wah daripada nurunkeun talak mending keneh keluar mending keneh keluar bumi keun bae da engke gerepeh sorangan eueuh salaki mah kecuali lamun arek dising hareupan pake ilmu tukang nguseup apal ilmu tukang nguseup eta lamun nguseup dialungkeun anu ditinggalina naon kukumul lung naon anu ditingali set kakara dipecatkeun tah pake ilmu kukumul salaki lamun pamajikan keur lak-lak dasar nyarekan buru-buru sidakep ilmu kukumul pake nyulan komo bari jeung akan bae da halal jeung salaki mah jeung pamajikan buru-buru tarik ke kamar pake ilmu kukumul buka celana buka baju mainkan lato-lato da ibu-ibu mah geus dibere lato-lato maret nah itu jeung susurian juga nu heueuh
Eta si emak ini ulingan lato-lato mak si Aki lato-latona sadar kan baik atau sana ujang dak mama geus kolot ujang kasep sana Aki mah geus keun bae geus kolot oge sanajan dicolok ngelok dicabut manyun lumayan si mah kakara sadar eta lato-lato kita di ngebahas lato-lato kakara seuri gitu dicolok ngelok dicabut manyun ke sepuh mah hoyong seger makan bae pak tong hayang di alam dunya engke wae di surga bagja pak keur bapak-bapak ya ahli surga sadayana amin pak keur bapak mah pak sahampura ku Allah bakal dibere di saat jadi ahli surga bidadari 70 engke di surga pak bakal ngarencangan alhamdulillah moal jiga pamajikan nu ayeuna pak cek guru abdi pamajikan ayeuna mah jiga Quran butut ku bututna eta Quran dibaca teu kabaca ku sababut dipikeun doraka jiga Quran butut cenah heueuh kitu bojo nu ayeuna we lenyet petrayun singkayoan hirup deui keun bae sabar tong kapancing lamun bojo keur nyarekan engke di surga mah bakal menang 70 bidadari gitu siapa hek 70 bidadari per bidadarina susuna 2 dikali 70 140 susu nenen unggal poe pak ngan hampura ke ibu-ibu mah moal dibere 70 perjakan moal tetep dibere hiji ngan si bapak nu ayeuna ngan moal hidung eta ku herang mencrangna cahayaan setiap aya hiliwir angin rubah rupina buki kasep hiliwir deui angin rubah deui buki kasep ibu di saat misalkan hiliwir mesti jadikan sahrukan eta caroge jadi sahrukan set datang angin ngahiliwir set caroge set rubah jadi Roma Irama alhamdulillah tah gitu makana lamun misalkan caroge ayeuna ibu henteu kasep juga sahrukan henteu tenar sapertos Roma Irama keun bae da engke di surga ge hoyong rupi jiga naon bakal gonta ganti seperti sakahoyong ibu misalkan ibu inget ka mantan gusti jiga keun mantan abdi jadi jiga mantan jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan no si emak eta susurian alhamdulillah tah geuningan kitu tong boboraah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ulama ustad kiai ajengan komo guru ku Allah bakal dimulyakeun hirupna barokah hirupna amin kitu tah anu kaopat pun guru abdi nyalirah Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat gaduh guru anjeunna dina nalika nuju anom nuju pamuda kumaha saur guruna jang itu tuh aya bebecek daripada ngagamblung kitu mah cik cenah paculan ku hideuk jieun sawah eta kumaha dipacul eta bebecek eta kebon dijadikeun sawah atau cenah mama itu janten panggil tatangga euy sok cenah digarap ku tatangga atau mun mama siap kumaha deui ayeuna mama nyieun deui terus pak nyieunang sawah singkat ceritana duka sabaraha taun ngumara ka Jakarta dugikeun ka puluhan taun terus uih deui ka Indramayu masyarakat anu aya di dinya eueuh nu apaleun kabehanana yen anu ngadamel eta sawah teh Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat eueuh nu apaleun da kadinya ge ngumbara ngaji ngan dititah nyieun sawah apa yang terjadi barokah eta ngagarap sawah nyen sawah
masyarakat anu ngagarap eta sawah Bu setiap panen ngiriman eta unggal poe aya nu ngiriman ka Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadingrian sing horeng lain ngan saukur saurang dua urang salemur ngiriman beas unggal poe dikersakeun jadi tukang beas tong boborah di akhirat cacak-cacak di alam dunya ku Allah dibuktikan berkahna teu susah be tah lamun aya di dieu emak ibu bapak punten lamun hoyong hirup teu susah jeung teu kakurangan beas wayahna kudu getol nyieunnan saw lain ngajualan saw oh. Siap nyieunnan sawah siap aduh yang barokah loba beas ari kebon teu boga tanah teu boga kitu tah siap eta buktina tepikeun ka kitu apa yang terjadi buk abi teu nginyeum ceuri ka batur cekolot mah langsung tipun guru anu nyangem ka abi barokahna eta Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat khidmatna ka guru dikersakeun lamun maot hampura abi teu nginyeum ceuri ku Allah dihudangkeun deui dihirupan deui pucung hul aya di lemur anu maot deui di Indramayu teh ngantunkeun Bu tos sataun jauh kurunyung datang deui diusir ku bojona teh nada geus paeh cenah salaki aing mah ah iya sanari kitu mah pinah lemur ngababakan deui di lemur anyar dugikeun ka maotna apa yang terjadi diberkahkeun ku Allah dihudangkeun dihirupan deui pucung hul aya di Majalaya ku abdi dihitung-hitung makamna aya 40 nyangem kieu aki mah sia hampura ujang kajang ngawarengna teh lamun aki paeh aki mah hirup deui hudang deui eta teh barokah khidmat kanu jadi guru kitu jadi lamun ibu hayang awet maot hudang deui buru-buru nyieunnan saw kitu siap pangarsa nyieunnan sawah tah kitu lamun hayang boga duit loba jika kolot baheula wayahna sok kolot baheula loba duitna teh sok najong saw maka namun aya sawah ibu turun galengan tajongan da budak ngaraina mah teu apal najong sawah maksudna teh ngajual sawah ieu mah naasna goblok ajengan teh cenah hayang loba duit mah najongan galengan eta galengan di tajongan di sawah nah cenah wah duit teh can datang-datang kala ka suku narengkon maksud kolot mah najong galengan teh naon ngajual sawah kadek di dieu jog bulat balik neangan sawah najongan galengan kadek tah kitu lanjut ke anu kalima ah tong panjang teuing ah bisi wengi teuing pun guru abdi namina wastana seueur abi ieu riwayat teh buku lamun dibahas ieu deuikeun ka subuh moal beres ieu nu kalimah heula ieu namina wastana mama puseur angin kumargi pasantrena namina puseur angin di cangkring anom kana yuswana tak can 50 singkat cerita ngaosna di Mama Cikancung Mama Haji Abdul Fatah salami ngaji tara dititah ngaji tapi kan kapudung guru kapun guru hiji waktu mah aing teh ku kolot cenah dititah ngaji na ieu mah tara dititah ngaji kalakah terus we ngurus sawah ngurus balong ngurus kulah entong sampaikeun ka saat cai jadi unggal poe teh ka ditu ka gunung tuh ka sumber cai ngontrolan cai supaya kulah di masjid entong saat supaya balong entong saat unggal poe kitu singkat cerita nama hiji waktu Pak mang tahun-tahun ngaos di Mama Cikancung nya hiji waktu cai nahat teu ngocor-ngocor ari ditinggal di paluruh ka ditu ka kebon ka gunung ka nu aya seueur awi sing horeng paralona ka duruk ku sabab lamun tos panes sok diduruk eta jukut atawa ilalang eta teh
kaduruk paralona sing horeng beak paralona kaduruk ngahulang eta pun guru kumaha ieu cai saat lamun teu dibenerkeun paralona belecet uih ka kobong pagi-pagi nemege balanya kitab 2 juta eta siang langsung dicanak deui ka toko kitab dijual deui eta kitab kenging meser 2 juta teh 800.000 diicalna langsung dipeserkeun kana paralon harita keneh ngincit ke kebon ka pasir dipasang-pasangkeun eta magrib penting-penting eta mah duka teuing ti mana mama ujug-ujug aya dipengkereun pun guru heueuh seunakan bae ku Allah ge bakal digantian. Apa yang terjadi Pak? Hampura duka sabar 100 juta ku abdi di etang setiap angkat umroh atau hajian da sanes 2 kali sakali 2 kali balanya kitab teu kurang ti 40 100 juta 200 juta kitab anu dibalanya anak anu teu aya di Indonesia balanya jeung balanya kitab jadikeun perpustakaan kitab milari referensi kitab naon wae di pasantren nyonong anu dikorbankeun mah kitab meser 2 juta dilelang ka toko deui 800.000 dipeserkeun kana paralon ayeuna digentoskeun ana sagudang kitab terus mama ngadamel surat jeung cenah euy kaditu ka Bogor ngilu pasaran maneh singkat cerita ngincit ka Bogor ngiring pasaran di pangarsana Al Habib Mahdi Assegaf ngiring pasaran seperti ngiring pasaran biasa terus gitu terus pasaran ngaranna ge santri aya nu ngalaliwet aya nu sarare aya nu paruasa pas ningal mama sabada duha atawa bahkan wengi bada isya mama saatosna pasaran eta sok ka kebon belakang eta masjid sok macul kebon kupun guru tadi tinggal nah mama macul nyalira ari santri ieu kabeh hare-hare singkat cerita bu pun guru ngincit keluar di pasantren namun pacul kata tangi pasantren sabada na eta bu pasaran wengi tepikeun ka subuh eta kebon kupun guru dipacul kabeh tepikeun ka beres sangatkeun deui pacul ngiring pasaran deui di saat mama bade neraskeun hanca macul kebon mama reuas nah ieu kebon aing geus aya nu macul saha ieu nu macul wawanianan sing horeng mama Bogor tos instruksi ka sadayana santri nu senior bahkan junior nu antos heubeul jeung anu anyar tong wawanianan sia mencug kebon aing keun eta mah aing sorangan nu mencug mama mencug nyalira nanam nyalira panen nyalira tuang tina hasil damel nyalira ti kebon harita ari katurug-turug hiji waktu nah eta kebon atos beres aya anu macul singkat cerita sadayana santri anu pasaran dikumpulkeun terus ditanya ditalek oi saha dari kabeh anu wawanianan macul kebon aing ngacung reuas atuh pun guru ngacung ka payun abdi seunah mama wawanianan sia macul kebon aing gampang dicabok pun guru teh mantog sia montong aja jeung aing mantog ayeuna keneh jor sia uih pun guru langsung angkat deui kaci kancung ditaros ku mama nah can beres maneh geus balik deui euy dicarioskeun ku pun guru abdi teh lepat mama lepat naon euy eta mencug kebon abdi teh macul kebon mama abdi dugikeun ka digaplok uih sia lain santri aing jor sia mantog kumaha saur mama cikancung maneh anu berhasil bu salami ngaos tara diuruk tara ngiringan kitab ngaloga tara sakali ku mama katinggal bari bolokot sampean tos ngurus balon katinggal di teras masjid di teras madrasah bari nya nyepeng kitab kieu ngiringan ngaloga katinggal ku mama naon eta maneh jeung ngilu ngaji kaditu urus balon urus cai tara diwirek ngaji tapi apa yang terjadi khidmat kanu jadi guru ngabalukarkeun berkah tepe ngaos mah tepikeun ka ayeuna tiasa
malihan nyebatkeun abdi teu nginjem ceuli cekolot mah torikoh aing mah torikoh ngaji sesuai seperti mama di ditu tuh, seperti mama Cidahu nya ngaji we tepikeun ka jam 12 wengi, jam 1 kadang-kadang ngaos teh tos subuh ngaos deui, tos duha ngaos deui, sampai ka duhur ti duhur ngaos deui tepikeun ka asar teu eureun-eureun eta ngaji deui. Jadi ahli ilmu luar biasa eta teh barokah khidmat kanu jadi guru tak gitu. Makana ibu eta murang kalih lamun hoyong barokah jadi ulama besar wayahna sok khidmat kanu jadi guru sing daek digaplok kanu jadi guru sok ka dieu sok apa yang tadi urang gaplok hoyong. Oh, aya nu hoyong aya. Ih, minum heula. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tos saja melangkung ya. Can aya nu nunutan urang di mah aduh hebat eh. Ahli ngaos sadayana. Alhamdulillah. Bismillah. Cik di dieu saha anu pangsepuhna ya ibu-ibu si emak. Aya nu yuswa 60 aya, Cung. Ah, 60 langkung 30 65 Cung. 63 aya nu 65 aya nu 70 saha 70 saha mana nu 70 emak 70 serius mak sanes naros emak atas 70 oh 65 70 aya nu langkung di 70 Cung teu aya emak pangsepuhna Masya Allah dihadiahan ku abdi doakeun si emak sing panjang yuswa gaduh caroge mah doakeun sing kenging pamuda sini mak alhamdulillah tepuk tangan mak hapunten hadiah doakeun abdi mah nya tong doakeun nyanung mah hapunten aya si bapak di dia aya nu pangsepuhna saha si bapak aya nu 70 aya Pak Cung bapak nu 70 aya ka bapak-bapak mah Cung anu tadi duhana 10 rakaat sohe 10 rakaat 12 ge bae senabi mah 12 Cung atuh 12 teu aya anu 8 rakaat duhana Cung ibu-ibu aya nu duhana 8 rakaat Cung mana genep 4 Cung anu 4 rakaat Abah alhamdulillah yeuh bah hadiah deui bah di abi tepuk tangan mana duitnya bah aduh nyumput di mana ya ngabongkar heula iya bah ngabongkar heula barokah duha abah barokah duha dah ya sangatkeun mang mun eta nu ngacung nu 4 rakaat alhamdulillah bah doakeun hapunten abi ala barokah abi terus pegang heula Bang alhamdulillah Cung ayeuna Cung anu nikah 2 kantos 2 kali nah jeung sareuri Cung bapak-bapak anu gaduh 2 bojona alhamdulillah Hikmah anu wengi tadi tahajud Cung wah seueur Cung wah si emak tuh mak sini mak Mang Oo mana Mang Oo
Pak Wardi kan dia tong nyumput tuh emak tuh 50. Nah tepuk tangan kanggo emak. Alhamdulillah. Nah, doakan emaknya Pak Wardi ulahnya nu. Alhamdulillahirabbil tah itu geuningan keun ari ngaos masalah maulid maulud mah eta mah seueur para ulama kiai di dieu ngan ieu jarang anu diungkap di masyarakat hampura jarang kade pemuda ye lamun hayang sukses hirup hiji kade tong ngarehatkeun teh ngaraheutkeun kolot hate inung karena ridullah fi ridon walidain wios abi ngadoa keur pamuda-pamudi ya kadek ya kakolot ya aja hiji pamuda ngamek ka inung jeung bapakna akhirna keluar ti imah punung ngaluntak-luntak lumpang ka ditu ka dieu tepikeun ka hiji waktu mah lapar menta sangu ka warung teu dibere aya tukang bubur dibere ku tukang bubur samangkok bari ngadahar bubur ceuri Pak nuhun cenah abdi tos dipasihan tuang bubur lamun mah abdi teu dipasihan tuang bubur Pak abdi teh meureun maot kumaha cek tukang bubur jang entong nganuhunkeun ka abah mangan samangkok anu kudu nganuhunkeun mah jang ka inung maneh sabaraha ratus mangkok sabaraha ribu piring sabaraha kintal beas anu geus asup kana awak maneh tepikeun sagede kieu ngadeg-deg budak eta tepikeun ka sadar tah kadang-kadang orang masuk nganuhunkeun ka batur kanu perkara leutik tapi anu badak ti inung jeung bapak tepikeun ka dipopohokeun kade ieu ka pamuda ieu kade generasi muda kade uninga Sayyidina Uwais Al-Qarni sehingga derajat makom walina di atas rata-rata tepikeun ka jelema mah eueuh nu arapaleun ngan Kanjeng Rasul anu ngabewarakeun ka para sahabat tapi di alam langit alam malaikat sadayana eueuh anu teu kenal ka Sayyidina Uwais Al-Qarni barokahna tina naon ieu ijang neng kasep khidmat ngumawula kanu jadi indung bayangkeun ti Yaman ngakon makna tepikeun ka Mekah sabaraha ratus sabaraha ribu kilo ngakon inungna di padang pasir hajiah di akon ku budakna tepikeun ka uwah uwi kitu tah hoyong ieu pemuda ieu pemudi ieu hoyong sarukses hoyong kade sanajan 1000 makam wali yang diider hampura moal menang berkah moal maju hirup tapi lamun poho kanu jadi inung mah hampura moal heulakeun heula ka inung komo lamun aya keneh wayahna payunkeun ka ibu jeung rama ya saur Kanjeng Rasul anu pangheulana kun dimulyakeun dihormat digugu teh saur Kanjeng Rasul ka hiji inung saha deui sanaya Rasul nu kaduana saha ibu saha deui sanaya Rasul anu katiluna saur Kanjeng Rasul saha ibu neme anu kaopatna saha neme ka bapa tah Pak kumpulkeun kema uih tina ngaos ti dieu budak kabehanana jang geuning hasil ngaji ayeuna teh geuning kitu ari maneh hayang sukses mah geuningan kitu nu pangheulana teh sana geuningan kudu ka ibumu kaduana ka saha sanajang ibumu katilu saha sana ibumu cik ari ibumu aya sabaraha jang hiji we si emak berarti bapak teh sabaraha deui ieu teh ibu teh dua atuh bejakeun ka si emak geuningan kudu tilu ibumu teh ari ibu maneh sabaraha sanajang hiji dua deui jiga nama bapak teh takol lamun aya nu kitu gunya takol sesat dan menyesatkan ka hartos bu ka hartos aduh bapak-bapak semangat lamun dititahnya num nah mudah-mudahan bapak-bapak urang di masalah roleh sadayana amin nya mun payuneun eta oge tapi ditukangeun mah duka teuing komo tanu ngora keneh mah mun boga handphone tingali cek nama-nama lamun aya tulisanana Pak Joko, Pak Susanto atawa setan telepon biasana mah awewe nu ngangkatna teh mun pamajikanna ningali
oh lalaki hungkul padi teh aya awewe ngan ditulis ngaranna teh lalaki bade dipariksa bade sieunan tewani entong wios we sing percanten tong suudon ka salaki cilaka sok pendek umur suudon curiga suudon curiga tepikeun ka begang tong sareuri nya nyungkelit mending keneh merdeka tos merdeka lah kan bae rek mana ka mani diung arek sabaraha kali da anger geulik lamun gering geus kolot ripuh mah denokol siap Bu siap onte entong alhamdulillah tah kitu geuningan ya terakhir ti abdi tuh pada sajam setengah terakhir ti abdi hampura 2 jam ya hampura dina nalika sakaratul maut bagja lamun gaduh guru bahkan dina nalika di alam kubur munkar jeung nakir nalek eta mayit ruh anu aya di alam barzah hampura bakat kurewas bakat kusieun teu wani jeung teu bisa ngajawab malaikat pertanyaan tepikeun ka disiksa nah kahijina disiksa ampun tulung disiksa kaduana ampun tulung anu katiluna pas disiksa eta ahli kubur mayit gogorowokan Asep Saipullah nah sia tadi ampun-ampunan tulung-tulungan ayeuna gogorowokan Asep Saipullah sing horeng naon sia eta gogorowokan nyebut Asep Saipullah eta teh cenah guru abdi teh tiasa wudu abdi tiasa netepan abdi tiasa duha abdi tiasa tahajud abdi tiasa ngaos tah cenah ku jalmi eta saya teh guru abdi di teangan bener eta teh guru maneh di teangan eta Ustad Asep Saipullah ku malaikat sing horeng kapangi keur ngajentul di gigireun balong keur ngurek balik deui malaikat salah guru cenah maneh geuning guru maneh mah tukang ngurek tah kade makana tingali heula guruna osok ngurek tara pas di saat ditingali leres guruna bagja eta ahli kubur dicanak dialihkeun alam kuburna disarengkeun sareng guru tah barokah guru teh kitu tong bobora hirup keneh cacak-cacak geus maot oge nyalametkeun guru mah makana kade nitipkeun budak entong ngali gincing nganterkeun budak hungkul seperti sepuh kapungkur nitipkeun budak teh bari ngelek hayam bari ngacingcing jeung bangul beas siap nah harepe jiga nu teu ridho arek berkah kumaha budakna lamun tamelar teu peduli ka guru ngaos makana kudu peduli kanu nguruk budak ngaji teh unggal bulan kiriman beas kitu talungtik tingali listrik nabi si can kabay ari budak hayang bisa ngaji hayang hormat kanu jadi kolotna ari guru ngaji na diantep wa rek barokah kumaha makana anger ka kolot ngalawan ka bapak ngalawan dibere motor dipake trek-trekan dipake duit dipake jajan untuk bener wah kalakah trek-trekan tapi talamun aya sok aya nu kitu di dieu motor loba nu ngebut osok entong suudon sing husnu bisi anu kana motor ngebut bisi hayang modal daripada kaborosotan dina jok mending tah ayeuna mah lamun aya anu kekebutan kana motor berarti hayang modal sia oh daripada modal dina jok so makan ngebut tos alhamdulillah tah kitu kade anu pertama yuh jeung anu terakhir peduli perhatikeun guru ngaos tong tamelan sabab barokahna Imam Al-Ghazali kenapa menjadi ulama terbesar pengikutna kasohor dina bab tasawufna barokah ramana khidmat kanu jadi guru terus ngumaulah
guruna Imam Ghazali butuh keur ngabangun kirim, butuh ketua naon, guruna selalu siap sedia. Barokahna Imam Ghazali ku Allah diwaris ilmu anu teu kaharti ku akal. Ngaran kitab teh 1000 jiga noong ti Lauhil Mahfuz dipindahkeun kieu we tah makana kade ari ka sakola bebeakan biaya sakola melaan nganyuk ngahut nah dan dina urusan ngaji di pentaan 10.000 ge kakalaga barowokan mahal teuing aya nu kitu aya rek barokah kumaha eta budak ka guru ngaji tepikeun tamelar itu nah aya nu tepuk tangan nah dibere Mang Oo bere 50.000 mana Mang Oo mana Mang Oo Pak Wardi antosan buah keur modal kan eta ngebut Mang nah saha nami teh oh kalem mana tos tak kitu siap sadayana siap punten urang ngadoa urang nyenak barokah naon sababna riungan ieu saur Kanjeng Rasul khairum min alfi rakaatin leuwih hade calik dina majelis ilmu sanajan sakedeung daripada salat sunat 1000 rakaat. Jarang di zaman ayeuna aya jalma bahkan ulama sapeuting 1000 rakaat jarang, tapi barokah calik dina majelis ilmu leuwih hade calik keneh dina majelis ilmu daripada 1000 rakaat salat sunat. Angkat sadayana pemugi urang sadayana disehatkeun lahir sareng batin amin. Atuh caroge ibu sadayana sing barokah dina nyali napakahna amin. Atuh Pak bojo sing cager-bager sing sehatnya, atuh murang kalih sing cager-bager sing bararagja hirupna sing sarukses berguna nya berbakti ka inung bapak agama bahkan negara amin. Tah eta ngadoa sae mun tolak bala teh kieu tolak bala contohna Gusti tabihkeun tina musibah amin. Tak kieu kada kieu pananganana. Lamun misalkan ngadoa tolak bala kieu sarua jeung menta balai Gusti sing ditebihkeun tah kieu mah jadi dideukeutkeun makana kada kieu Gusti sing ditebihkeun tina balai musibah amin. Petaka musibah anu matak nyilakakeun amin. Budak sing ditebihkeun tina maksiat amin. Budak entong kabawa sakaba-kaba amin. Atuh caroge entong neangan anu harerang wae sing setia ka ibu-ibu amin. Atuh ibu-ibu oge yen nu tariung beureum jeung koneng ngesok nyarekan sing cager-bager sing salaladan komo anu hejo mah nya tah tolak balai eta teh sing luhur sing luhur sing luhur teu katinggal sing luhur tah dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.